tungtungan rasa aya amis cinta anu hese leungitna. Duka kedahna kumaha. Pikeun mopohokeun kalangkang manehna. Mun waktos bisa kaulang, bagja pisan. Duh kabayang, pacan teh ngerasa kasono, nu teu bisa dipopoho. Kiwari ukur lamunan, ibarat cai wahangan nu ngocor ka handap jurang. Moal bisa malik nanjak, sebab ku kapalang murah anjeun kembang lamunan. Malati, keur naon mani di sawah wae? Aya naon nah, meni buru-buru kitu atuh? Yah, urang tos beres ngondang, ayeuna tinggal ka maneh. Oh, undangan kisah deh. Waas, urang ek nyalitana ti. Tadi anak karompok, tapi teu sasaha. Emang undangan pisahana? Oh, si Yuyun rek nikah. Kampurannya ti, anah sanes tega. Tena naon nah, meureun lain jodoh urang atuh. Sabarnya ti, urang ge apal. Tong sedih atuh, ayo ah pulang. Indungna teu anakna adatna ari buah mah moal jauh murag tina tangkalna. Baheula indungna ayeuna anakna nya ateu. Maksudna naon maneh? Ngagogoreng anak aing? Cemae dengekeun. Inget bae sugan caritaan baheula. Gandeng rati, aing mah geus poho. Cemae, tong pedah ayeuna salaki urang urang ka bogoh maneh. Maneh ulah sok nyimpen wawales jadi jama teh. Hur ati hur. Urang mah geus poho. Teu indungna teu anakna kalakuan teh sarua bae. Ih teu boga kaera. Pinggir rek dagang. Rin, tingali itu siga teh melatinya. Nya ih teh era sugan geus 27 oge can nikah. Rin siga nama keukeuh bogoheun we ka Ucup. Ih amit-amit maknya jangan salaki batu di bogohan. Nya meureun Rin saking ku teh deui. Eta ka diekeun sing kadang ngulung. Tapi teh Yuyuna apaleun teh nya? Can janten salaki batur loh. Ayo ngagoda ka bogoh baturin. Maksud ngaraneh teh naon? Tong sok ngurusanan urang, maraneh teh da teu apal caritana kumaha. Ih, nah oge kudu apal. Geus jelas pan maneh teh nu ngagoda ka bogoh dulur urang nya Melati. Hesti, bejakeun ka si Yuyun. Saha nu ngarebut Ucup ti urang teh? Saha? Melati, tong adigung ari maneh teh. Inget nya sakali deui maneh ngagoda Ucup, urang nu bakal maju ti hareup. Teuing teh Melati mah tara dididik ku kolot tanaha.
Teu sakola sugan datang-datang teh mani nyolot. Heh, urang mah teu sieun. Sok maneh rek ngomong naon wae ka urang, ku urang tarima. Tapi lamun geus mama wakolot, urang teu tarima. Lamun abdi yang deui mata abdi lawas pisan lelengohan najan nepi ka pati abdi pasti nganti-nganti najan lelengohan muarek jadi pikiran bisika hayang laksana sanis kembang lamunan mapai pamimpian kasorang pajaduaan. Tong di pikiran kernaon di dia nyelira wae neng. Niis Di rumah kudu sabar jeung tumarima atuh neng. entos tapi duka nepi ka iraha. Jalmi nu sabar mah moal kaelehkeun. Emang rek milih nu kumaha? Henteu pulah pilih neng mah Atuh naha ngarepkeun anu teu pasti. Pan geus rek jadi salaki batur. Emang aya peraturan ngelarang orang eureun ngaharepkeun. Aya Naon? kenyataan. Rek milu euy teu. Tos nonton kapan? Enggak atuh payu. Kayak katinggalian ku Neng Ririn jadi masalah deui. Yang tos atuh, ti payunya. Asa karunya ningali si Malati heuli. Karunya napedana. Heueuh atuh. Mulai mah geus karawin, geus boga budak malah. Aya nu budak geus disunatan. Meureun mata kitu ge. Geus garis bagianana. Sebenarnya ari maneh bawa kene teh Cuk ka si Malati. Masih harita eta mah no. Aing mah yakin si Malati teh bogohan keneh ka maneh Cuk. No, Din, pokoknya orang geus rek nikah, ulah sok panjang kepikiran orang. Heeh sih, tapi urang ningalina sakarunya we. Atuh dar, kumana kaju. Ya cinta mulai ngukur karunya. Heeh geus deh naik papangantenan teh. Tong sok sarita kanu teu boga kabogoh. Nah, kalah dari si eta. Heeh Cuk, urang mah ngadukung wae mana anu hade jeung maneh. Kitu atuh jadi babaturan teh, kudu sieun ngadoakeun. Geus ayeuna mah ngopi we heula. No, Lim, teh boluna awal ongkoh, tiis. Tuh, Neng. Batur maneh mah geus erek kawin deui. Nya mak si Yuyun kan Naha ari maneh nyampe ayeuna
Lelengohan keneh wae atuh Neng. Sabar mak, malah can mendak meureun sareng jodona. Rek milih nu kumaha deui atuh. Da mama keur parawan teh. Kawin ngora keneh. Dak malah mah sanes emak atuh. Neng, geura atuh kasih Jujun. Geus alus si Jujun mah. Munding lagi loba. Kumaha emak, maknya Neng rek nikah jeung Munding. Bisi emak rek udah tuduh ka saha wae, Neng mah ikhlas. Neng, mama teu kuat teh ku omongan tatangga. Sing sabar atuh mak. Geura cok mah ge maneh teh Neng. Euwat kawin. Sok pamilariankeun ku emak. Nu kumaha bae malati siap. Asal emak bagea. Tong nyarios kitu Neng. Sedih ka mana? Leuwih sedih Neng mak. Perih ku omongan, parawan kolot, tepayu, teu bisa milih lalaki. Sabar, gelis, sabar. Lain dulur, lain batu. Sampai hati dijadikan we perbandingan. Sim. Aya we sim. Din, cekat. Eta hareup. Bade ka mana, Neng? Mawa duit tuh, Neng. Keur naraon maneh di dieu? Urang terkenal sama Raneh. Tolong. Moal aya nu ngadenge, Neng. Gewat kaluarkeun dompetna. Awas mu sekali-kali gegerokan. Ku aing di jalan bolen. Awas. Urang ikui. Woi, jama, kabur. Woi, kabur. Itu nyamannya malati kalakuan di tukangan urang. Neng, tong salah paham heula. Salah paham? Hanya ada salah paham. Neng ningali ku panon Neng nyalira, A. Tos yun, urang mah ayeuna naon? Atur nuhun, A. Punten permios. Sakali-kali deui maneh ngagoda Ucup, awas bae tingalikeun.